ayeuna gawe beres nya di kegiatan di Tumaritus Kebon Tani alhamdulillah beres tunas yang ieu tah ayeuna urang dahar sanggeus ngadahar urang berangkat latihan ka lapangan cara neangan duit ku cara dagang tak insya Allah meureun isukan urang nyeting tentang cara dagang dina HP tah ayeuna mah geus beres dahar berarti urang siap-siap pan latihan dagang teh urang ka ditu ka Taman Kuiling Jonggol ya tah ieu dahar ulah rek ningali eueuh deungeunna eueuh naon anu pentingna urang berkahna nikmatna da karasangeunana mah dina leta unggul da nu pentingna mah kereungeusian beuteung rul supaya naon supaya ieu jasmani teh kuat keur aktivitas naon sagala gawe teh jadi kuat nah gitu tah kadua supaya rada prihatin lamun anu dibiasakeun mewah wae dahar engke kumaha lamun keur eueuh duit teh duit ku segala dibeli gitunya tah engke mah insyaallah meureunnan geus buka dut sorangan mah hayang laukna lauk naon-naon ge dari abah mah meureun masih keneh ieu tahu insan bebas daharna secara anu bebas kimia tah sambal lalap nya anu ieu karena ngan mudah-mudahan ieu dahar ya tuh ieu sanguna seungit alhamdulillah tuh seungit ieu sanguna sing ngajadikeun kekuatan berkah ka ayeuna santai acan nebek dahar ieu nya urang bismillahan heula sakumaha ieu teh bismillah hartina hiji di awal teh kabeh ge eueuh dinu awal iwal Allah anu awal nyiptakeun urang ta urang sing inget alhamdulillah ulah keur akhir rungkul ta urang ulah geus akhir dahar alhamdulillah teh syukuran ta ayeuna narima kana segala puji Allah teh sagala aya ta urang nikmati syukuri naon aya rezeki nu aya teh sok urang mudah-mudahan urang ngadoa heula Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ieu rezeki anu diciptakeun ku Gusti mudah-mudahan sing ngajanten kekuatan kanggo jasmani pibeukeun ibadah. Sareng muga Gusti ibadah abdi sing ngajadikeun berkah. Sing salamina abdi inget wae ka Gusti Gusti anu maparinna sagala-galana nikmat sehat, nikmat dahar, nikmat gawe. Tah urang kudu ingat. Tah mudah-mudahan deui ngadoa mudah-mudahan ayeuna aku kersaning izin Allah ke sakedap deui. Allah marengan ku izin ridona berkah rahmat pitulungna urang liar teh ka ditu ka lapangan ka kuiling urang diajar dagang teh di lapangan. Mudah-mudahan Allah nyarengan sareng rezekina sareng kamudahanana da urang ulah lepas ti Allah na dari Allah mah teu lepas ngan urang sok lepas jeung Allah kitunya rul arti hatur nuhun.